naonnya? Rek nanyakeun. Ya. Si laing apa kasih Ogut? Ogut. Apal Ogut mah? Wah, belah mana tah? Gimana? Oh terang Kang. Oh, belah mana tah? Akang mah palingnya tidir mah lempeng ka itu lempeng asanahnya belok ke kanan. Kanan? Ke kanan dia teh aya bumi warna ungu. Ungu. Teruskeun nya teh bumi CH. Maeha. Apa lah indung nama Eha? Ngaranna apal di Ogut. Anak tangan beungeutna can apal dewek teh. Pokona mah Ogut mah jabrik ki pokona. Jabrik. Jabrik. Siap lah. Nuhun Kang ya. Mangga. Ya. Aduh masih. Alhamdulillah cair ya. Ma. 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 Wah, atuh Ogut, kayak nu teh kokorongokan saya teh kawas kan boge we memangna dileuweun kata Ogut sih kayak naon ya. Ma nu salah. Salah kumaha ieu mana Ogut? Apa na ogot teh gogorowokan teh malan atuh. Heuh, kagok itu pan keur sasapu dituang sing tu balalana geuningan ieu aing mah. Naon? Ogot menang rezeki. Wah. Gerang Anu bener atuh Ogut ka. Talat-talat di sasari pada duit ka mah. mau kejong terasa ka leungit ai Oh, emak. minggu kamari heueuh. Gerang nyangu pan ngeulina lapar emak teh. Ieu teh lain duit. Ieu menang taeun maneh kade si menang nyuri. Lain atuh. Halal ieu mah. Pokona mah ayeuna kudu balanya. Ka itu ka warung. Masak. Kayak duit suci mah tuh mak rek balanya ada ke warungnya. Nya orang nyangunya. Sosok kada di mah jaga Ya. ikut kada. Hei. Ogut si lain. Oh, selain kayak kelut. Wah, tong bubur gelut atuh rajet ku aing ayeuna. Si lain Ogut lain. Ogut. Bah. Si Ogut lain, si lain. Oh, ngomong ke tadi atuh si Ogut. Aduh, kekarek nyambung. Heh, si Ogut. Sanes, abi mu sanes Ogut. Jadi si lain lain si Ogut. Nah. Duh. Lain si Ogut si lain. Oh, sanes. Oh, Sanes. untung atuh lain si Ogut mun si lain si Ogut. Wah, dicetot ku dewek ieu. Jadi di mana si Ogut ya? Nah. Aduh, musingkeun teh. Lain. Geus lieur. Jelema kunaon ya? Buah budek ya. Yang gelut we anu diomongkeun teh. Alah. Mari ka mama. Rek ka warung, dae rek balanya. Tanya naon ka warung? Nah, balanya sama lon tarasi naon mak nyamuri kusik sia teh ka warung. Bisi gitu. Mak, naon? Si Ogut aya. Aya di ditu kenungguan ieu mah jeung mereka si Ogut mah. Mari ka warung heula nya. Mah meuli eta opieun nu ngeunah mah nya. Nya heueuh mak nya meuli teh ucing sia teh. Mau meuli kadung heureuy ka Ari nya. Nya mah ka si Ogut lah. Sampurasun Kang. Aya naon ja? Kotor lewas kieu ya. Gawat Kang. Ternyata di kampung ieu ayeuna keur genting aya jalmi anu niat ngagogoreng anu hayang ngajatuhkeun harkat martabat nami Akang Kang. Kela aja. Nah, kumaha maksudna ieu? Kumaha ieu? Nyata kieu Kang neme abi penak sareng Pak Kadus. Nyata sareng Pak Kadus teh kieu cenah.
Pak Kadus teh nyurigai Akang, yen Akang anu ngabangsat cenah di kampung Cikondang teh. Terutama di warga-warga teh tos nyebar Kang. Oh gitu ja. Tapi nah Pak Kadus tiasa aya emutan dugi kadinya nya. Justru eta Kang. Muasa pati-pati ayeuna Pak Kadus mitnah kitunya nuding ka Akang yen Akang nu maling sendal teh. Da abi mah teu percaya sakedik oge Kang. Teu abi mah teu percaya. Ieu mah yakin Kang aya jalmi anu sirik kanu ka Akang ieu mah yang ngajatuhkeun nami Akang. Tapi pikeun Akang mah teu jadi masalah, keun bae. Selama Akang aya dina bebeneran, Akang mah moal sieun. Soalna naon? Ari bener jeung salah mah moal pahili. Keun pikeun Akang mah moal jadi masalah. Teu naon rek aya nu mintah teh di saluareun oge. Nu penting mah Akang teu rumasa. Ya tuh Kang, pamit kitu mah abi pamit lah Kang. Nu penting mah ieu abi tos nyampaikeun nya amanat lah ti Pak Kadus oge ieu teh. Sangkan Akang ge biasa jagi-jagi lah gitu. Nya. Awatos Kang. Nya. Abi pamit tuh Kang. Nya sok nya. Sampurasun Kang. Rampes. Be dalam mak di dunia. Teu tuah teu dosa disangka paling senang. Tapi kan bae dah. Eta mah romantika kahirupan. Gua barawokan ka deui Atuh ampura atuh bisa teu kadenge gut atuh. Aing mah. Ada deui euy teu kerasa doy. Waktu beuki nyarelek gut euy. Duh, cik kumaha gut. Doy, kumaha carana poeana urang kudu hasil si duit beureum tah. Hayang hasil. Atuh kudu aya pencairan si duit beureum teh. Tenang, cicing mikir heula ieu aya jalan. Aya akal aing. Tenang, aya akal lewek ieu. Aya ide si lain. Aya cemerlang pisan. Ade bener poeana. Kumaha? Poe tadi teh urang teh panggih jeung si Taki. Dengekeun ya. Jeung si Taki ieu nya. Yen anu maling sena teh si Ahmad. Si Ahmad mana si lain? Si Ahmad anu di paguron teh nih. Anu jago kana silat. Wek. Wah, nu balik si lain doy. Asli. Eta si Taki bisa ngomong gitu. Si Taki nu ngomong. Si Taki apa ti saha? Heeh, cenah di eta oge. Cenah ti saha? Ti warga. Karena laporan warga teh lapor ke si eta, ke si Taki. Warga laporan ka si Taki Heeh. yang paling teh Si Ahmad. teu nyangka eta jelema nya euy. Heeh, pan urang oge teu asa teu nyangka. Si Ahmad teh aslinya orang mana sih eta teh? Si Ahmad ternyata can diselidiki urang mana nama can apal gitu, Gut. Tapi mun teu salah mah harita pernah ngadenge teh Sukabumi. Sukabumi. Heeh. Tapi kayak heula ieu. Ngomong-ngomong pe duitna palebah manana si lain? Kieu namanya Gut. Kumaha lamun urang teangan heula si Ahmad. Terus Urang minta duitna. Meh aman, we manehna. Bener. Ngomong gitu. Oh, jadi maksud si lain teh daripada benang keluarga si Ahmad, Heeh. duit beurang orang eretan. Canggih. Ning eta maneh apal. Ade bener. Bagi Si lain tumben gehel. Pake atuh pake. Pakai naon? Sayap. Ieu, Oh, lain iya. sayap. Ieu, pake. Berarti gitu mah urang langsung ayeuna Bertindak secepatna. tehangan eta si Ahmad. Ewak. Dewek lewak naonna? Nya atuh newak leungeuna, atuh piraku teuing newak sapatuna. Apa pokona mah. Jadi ide maksud si lain teh kieu beranna. Si Ahmad daripada benang keluarga mending duitna tutup urang tutup kuduaan. Cokot heula. Heh. Oke. Naonna? Oke siap. Kunci ieu euy. Ayo mama ka mana? Meureun ka dieu Gut. Baga mau naon di mau dewek mau naon pan. Hariwang atuh Ah, moal. ayo. Aya tuh. CS sih. Kang Dadang. Nuju naon teh sih? Iya we nuju nyantai. Naon anak? Nonana. Oh. Iya nuju nyantai, sih nuju nyantai. Oh, pernah pantai. Lain ka pantai. Sih teh nuju nyantai. Sahanu reka pantai, sih mah teu ngomong reka pantai. Mun itu ajak-ajak abi bere ke pantai teh. Allahu Akbar, beki jauh ka ditu ka dieu. Ih, aing kudu kumahanya ngomongna.
Astagfirullahaladzim. Ih, lain mereka pantai. Pakai jeung nanya di daerah. Ah, geus ah. Nya si menlieur ngobrol jeung kadadang mah ah, nih teh nyambung pisan. Geus ieu nitip golodol gue. Gelis-gelis ku blago-blog eta. Rada bige mampu ke pantai. Iya. Woi, Oh, is. ogot Cilaing. Lain kok tipe polotot kieu saya jelema ieu. Ah, bener ya. Rajet we ayeuna Cilaing ya. Maneh saya juga buntelan hitut kieu. Aya bahan udah lain buntelan hitut maneh ieu mah. Aduh, jeung ngahina segala dua nana kok aing ayeuna rajet sok. Ah, cicing. Idoy wani, Idoy. Bagian dewek, mundur. Hup. Doy. Ai si lain. Iya jelema lagi. Ah, salah cing mundur kita awas. Bagian dewek. Dewek sih lain bapak sih. Wah, sih ka mana sih? Kabur sih teh lagi. Hebat si lain, Doy. Sama lu kan aing mau boga jurus pan. Cet. Oh, ting jurus naon bari. Bener. Teu sia-sia dewek boga bangsa si lain. Kudu hade atuh. Itu Doy. Waduh. Wah, Hei, bapak. Iya si Ahmad teh ieu. Asli. Si Ahmad anu maling selang di kampung urang teh iya. Heuh, ieu si Ahmad teh gut. Anu diteteangan teh ieu. Beunang ayeuna mah berarti. Ah, beunang. Kayak Kang. Benang-benang mah ya naon. Jelaskeun. Jelas itu si lain. Ah, kumaha ah? Metereh. Teh kok ngajelaskeun teh kudu hayang. Lieur. Jadi kieu. Kang Ahmad di kampung ieu teh geus tercemar. Yen si lain maling senal. Kayak Kang. Masalah maling sendal si Goring teu rumasa Kang. Halah, di mana aya maling aku bener teh, Doy? Bener. Tampang juga kieu. Ah, geus puguh di kampung urang teh. Neangan si lain. Lamun si lain hayang aman, Kumaha carana? carana mah gampang. Masalah warga neangan si lain bisa ditutup kuduaan. Ya atuh bener atuh eta mah. Cik carana. Bejan. Mengarti. Aduh, itu hayang si lain mah. Beli balon. Jadi kieu ye, Mat. Lamun si lain hayang aman ti warga ieu. Si lain gampang. Ngaluarkeun si duit beureum ka dewek duaan. Tuh, Aman ditutup masalah eta mah. enteng pira duit beureum Jadi atuh. Kuring kudu nyogok. Nya heueuh. Kang. Nah, tah. Masalah Arti ieu meureun. mah hampura Kang. Kuring ari duit mah da eueuh. Kuring mah percaya we kanu Maha Kawasa. Da bener mah moal peheri jeung salah. Sampurna sih. Kemana tuh si lain atuh? Diajak ngobrol teh Kang nyingkahnya. Ai, si eta kunaon? Biar urangnya kumaha tuh enak. Baiklah nu penting tadi preman tadi. Hah? Si lain teu sangka eta ilmu Apal urang geus guguru ti Banten. Iya, ayo atuh darah. Punten. Mangga. Masar naon yang naon? Aduh. Damang, dolong cai. Alhamdulillah damang. Aya naon wae teh cai sayuran teh? Nya pilarian we naon nu hoyongna? Aduh, aya tahu, Eta we jengkol, benteng. jengkol, oteng, acin. Gusti ya Allah Akbar. Hekeun bae lah tah. Ieu naon ya? Tahu sabungkus ya, cai ya, cai. Naon ya? Cabe sabungkus. Ditambah deh jengkol aya. Aya. Jengkol, alhamdulillah ya jengkol ya. Jengkol sabungkus sok karesekan. Karesekan cai. Bonteng gitu, bokieun gitu si eta si Ogut. Ah, baiklah. Bonteng we hiji. Tah, sok bungkusan we. Asin we hiji ya. Asin ya tah. Tos sakitu tah, cai ah. Bisa teh mahi, ye cacahna dibagi-bagi atuh da duh Nya Gusti kada Allah. mah da teh nganyuk atuh. Iya. Pokona modalna Ye angsulannya. Sok etang eta sabaraha eta? Terus dietang 20-an. 20-eun Gusti ya Allah geuning aya keneh 30 Sok engal atuh cai. Ya angsulanna. Nya nuhun cai. Aduh. Ramios di kantun heula rek masak heula. Mangga beli masak, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asalung we, asari pisan teh nah, hamagawean teh. Haha, taki geuning ki. Heuh. Sugan teh aing di kaitu ka dieu urang tenangan maneh ka di dieu. Ah, pahingan aku kurulingan eueuh. Aduh, pas capek pisan ki kuruling-kuring. Geus ka kampung Kiara Eunyeun, Kiara Jinten, Bako geus kurulingan. Aduh, capek.
Ada kesemerah kewajiban urang beneran tugas. pegawainya tugas. Aduh, capek. Ayo itu geuning aya kacapi Tapi tapi jual. udah mau dijual. Oh, jualnya tuh orang butuh Oh, pakai latihan. Pagi latihan, namanya sok latihan gitu. Masuk. Bisa nyanyi. Cing mecakan itu orang Kemana orang duet nyanyi enggak? Nyanyi naon? Nyanyi duet ku ngame sauyunan. Oh, Selaku kadus jeung Hansip. Hansip teh. Jadi hirupna teh sauyunan. Oke? Oke. Laguna aya potong besi kuda gaji. Oke? Oh, masih udah nyanyi. Heeh, eta. Madeke ya. Minangkana ieu awewena. Mana jalakina. Tapi ulah merkosanya ada bodo aja. Oh, seru awe aing ge kusia asorean ah. Tuh. Tuh. Kang tong tarik teuing. Abdi mah kang tak kita kuatino. Launan tukang taki launan. Bisikan buru hoream. Sok. Nanangunan. Heeh. Sebenarnya boang. Heeh bener. Potong besi kura gaji di sadana cecekitan. Potong besi kura gaji. Dulu Manu San. Gitu. Enak. Ini lagu. Hah? Lagu ini. Sopan besok mana? Kudu dibanjur ku cai. Lagu ini. Sini sekali deh. Hah, sok. Oh, sekali deh. Bisi majalkeun urang salah denge sok sekali Sok. deui sok. Aweuna heula. Kang tong tarik teuing. Abdi mah kang tak kita kuatino. Bagus. Launan tuh launan. Sok anggeuskeun buru-buru. Sok takieun. Aman iya. Launan. Heeh bener. Sebenarnya boang. Heeh, hade lah. Heeh. Potong besi kura gaji di sadana cecekitan. Potong besi kura gaji. Sok. Dulu nih Manu San. Enak naon dia. Naon dia itu maksudnya. Aduh sih. Oke. Lagu. Apa ulah? Ha, pancek mana segitu urang mah? Lagu enak. Naon? Lagu. Mau? Lagu. Oh, lagu. Lagu. Ini Manu. Hampura we atuh kieu da urang mah sugan teh cek maneh yang dibanjur ku cai peda. Peda hareudang gitu geus udar-udar ka itu ka dieu ai maneh. Ya kumaha? Rek jadian deui atuh. Allah. Bisi rek jadian deui ku urang dibanjur bujurna mah sirahna.